Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepang deui sareng Bapak dina materi pelajaran bahasa Sunda. Dina pangajaran ayeuna urang lebet kana materi pakeman basa. Pakeman basa disebut oge idiom, asalna tina bahasa Yunani idios, anu ngandung arti khas, mandiri, khusus, pribadi. Dina bahasa Sunda pakeman basa nyaeta wangun basa anu khusus tur mandiri sarta ngandung arti anu dikandungna teu bisa dihartikeun sajalan terahna nurutkeun harta tata basa. Atawa pakeman basa nyaeta popokan maneh anu ngandung arti siloka henteu sacerewelena. Eta omongan dilarapkeun ka jelema ngan kecap-kecapna henteu dicokot tina ngaran babagian awak atawa paripolah atau pasipatan jelema bae, tapi aya tina ngaran barang salian ti jelema saperti ngaran sasatoan atau tatangkalan anu diwangun omongan geusan ngedalkeun kareteg hate atau pikiran kanu lian. Harti anu kapanggih dina pakeman basa atawa idiom disebut harti idiomatik. Anu kaasup kana pakeman basa dina basa Sunda nyaeta paribasa, babasan, cacandraan, uga, rakitan lantip, caturangga, candrang sangkala, jeung repok. Dina pangajaran ayeuna urang bakal pedar ngeunaan paribasa, babasan, cacandraan, kila-kila jeung kapamalian. Nu kahiji paribasa nyaeta babandingan anu jadi perlambang lakuning hirup, kawangun omongan, runtuyan kalimah anu geus puguh euteup seureuna, sistematika geus puguh surupanana, geus tangtu pok-pokanana. Ciri-ciri paribasa. A. Paribasa sifatna ngabandingkeun, ngupamakeun jeung mapandekeun. B. Paribasa teh omongan anu hartina lain harti sajalan terahna. C. Paribasa mangrupa kalimah anu teleb sarta hantep kana hate nu diajak nyarita. D. Paribasa henteu bisa dirobah, dikurangan, dileuwihan sarta dilemeskeun kekecapanana sabab geus mangrupa wangun basa anu geus matok atanepi pakeman. Ditilik tina maksud anu dikandungna, paribasa teh dipasing-pasing jadi 3 golongan nyaeta A. Paribasa wawaran luang eusina ngebrehkeun pangalaman anu geus lumrah di masyarakat sarta mangrupa bahan babandingan pikeun laku lampah urang. Ieu contona. Hiji, uyah mah tara TS kaluhur, artina tabiat atau sifat nu jadi anak tara jauh beda jeung tabiat atau sifat kolotna. 2. Puncal tara ridueun ku tanduk, artina boga ilmu pangawaruh mah moal hese mamawa. 3. Wiwirang di kolong catang nya gede nya panjang, artina ngalaman hiji kejadian anu matak pikaeraeun. 4. Buruk-buruk papan jati, artina sagoreng-gorengna dulur sorangan moal tega ngantepkeun mun aya kararepet atawa meunang papait. 5. Hade ku omong goreng ku omong, artina dina nyang hareupan masalah hadada goreng kudu di adamikeun. B. Paribasa panyaram. Lampah salah eusina panyaram sangkan ulah migawe pagawean anu matak rugi, boh keur diri sorangan, boh keur kabatur. Ieu contona. Hiji, ulah unggut kalinduan, ulah gedag keanginan, artina ulah sieun kudu gede kawani. 2. Ulah komeok samemeh dipacok, artina ulah waka ngomong teu sanggup atawa teu bisa samemeh dicoba. 3. Ulah incah balilahan, artina ulah rek ninggalkeun tapi kudu tetep satia. 4. Ulah nyingcerikan upih ragrag, artina ulah popoyok ka jalma nu geus kolot sabab urang ge bakal ngalaman.
5. Ulah cara kakembang malati kudu cara kapicung. Artina ulah babari bosenan tapi kudu satia salilana. 3. Paribasa pangjurung laku hade. Eusina pikeun pangjurung milampah pagawean anu hade. Ieu contona. Hiji, caringcing pageuh kancing, caringset pageuh iket. Taki-taki ngajaga keamanan, magehan tulak jeung sajabana. Bisi aya bancang pakewu. 2. Kudu bisa ngeureut neundeun atawa pakean. Artina kudu bisa ngajejehkeun rezeki, kudu sinamahi. 3. Kudu boga pikir rangkepan. Artina ulah sabongbrong, kudu aya rasa curiga. 4. Kudu hade gogon, hade tagog. Artina hade basa jeung hade tingkah lakuna. 5. Kudu nepi memeh indit. Artina kudu direncanakeun kalawan asa. Hatur nuhun kana perhatosanana, pancen dicatat materina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.